di sabudaran didinya. Kita pocong nu aya gigireun si Amih teh katingali wae ku kuring. Sanggeus mobil ngaliwatan jalan cagak. Naon? Anu nyangut, gede laukna. Bareng berai panto WC dibuka ku kuring. Ulah po, catet waktuna. Tiap poe Kemis malam Jumat di Radio Kosmo. Jumat Kliwon. Bagai acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu nu baris dipedarsu. Tapi Omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat tuh bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Gade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Malam Jumat deui. Sampurasun sunat kamarana turang sunat. Geus aya 2 mingguna lamun peuting kuring jarang bisa sare berang keneh. Kadang sare teh jam 5 subuh. Lantaran lamun geus jam sakitu mah kuring kakara sok karasa datang pitunduheun teh. Maturan kuring anu hirup masih keneh nyorangan, beri jeung cicing di imah kontrakan, kuring
kuring lamun teu ngadengekeun radio nya paling ngadon ngobrol jeung babaturan. Lamun pareng aya babaturan anu ngadon datang ke tempat kuring. Kadang sok sakalian diajakan begadang. Tapi ari batur kuring mah taratuman nyaring peuting. Nu diajak begadang teh kalah sok sareti heula. Anu akhirna keur kuring malah sok jadi nyileuk sorangan deui wae. Dina salah sahiji peuting kuring kadatangan ku salah saurang babaturan anu caritana rek maturan kuring. Salah saurang babaturan anu geus biasa sarta geus mineng ngadon milu sare di tempat kuring. Aduh, mun dihitung hai urangnya geus puluhan kali meureun Barina oge keur naon atuh make jeung pangangguran di dinya mah. Heuai make dihitung sagala. Asa ku eueuh gawe pisan maneh mah. Nya pancek saya oge lamun dihitung. Geus tunduh urang sareti heula nya. Tah, kitu di dinya mah angger. Ngomong we rek maturan begadang. Tapi sok miheulaan wae sare maneh mah. Ari tunduh kumaha? Maknya biasana urang tunduh kudu dahar. Lain, teu kudu dahar. Mandi ka ditu. Lain sur. Naon? Beuting ieu mah rasaan kuringnya asa teu pararuguh ieu teh. Teuing bakal aya naon kitu nya. Cek urang mah mending sarekeun we lah. Lain balatot-palatot wae. Ari ku sare mah perasaan sarupa kitu teh pasti leungit. Ah, tah mah cek di dinya we meureun. Cikeneh batur kuring teh ngobrol. Ayeuna geus kadenge kerek. Da puguh atuh. Babari ari manehna mah kana sarena teh. Ari keur kuring anger keneh we kuring buncelik. Da puguh kuring geus biasa nyaring wayah kitu. Waktu beuki lila beuki nyedek ka peuting. Kadenge sora jam dinding anu atra wayah kitu mah sorana teh tuk-tek. Di luar kadenge sora jangkrik anu mapaesan simpena peuting eta. Anu beda keur kuring mah. Sora-sora sato anu disarada tengah peuting kitu bet jadi karasa asa pika keungeun. Nah, udah biasa oge tarasa seperti kitu. Nah bakal aya kejadian naon atunya. Kuring jadi setengah ngalamun mikiran perasaan anu bet jadi tagiwur. Keur kitu kadenge aya sora ti saluareun kamar. Kadenge aya sora anu ngetrokan panto.
sora anu ngetrokan panto teh. Eureun sora anu ngetrokan panto. Ayeuna mah kadenge aya sora anu pupuntenan. Malah ari kadenge nama siga sora awewe. Kuring jadi penasaran ka awewe anu minta tulung disaluareun tempat kuring. Tulungan abdi rek minta tulung cing karunya ka abdi tulungan abdi rek minta tulung cing karunya ka abdi tulungan. Lalaunan kuring muka panto. Dadinteun teu oge keukeuh we ai rasa kasieun mah aya. Nya nu jadi kasieun bisi anu aya di luar teh lain jelema atawa oge lamun jelema bisi anu boga niat jahat ka kuring. Barang panto dibuka ku kuring, nah geuning teh sasaha. Malahan di luar teh katingali sepi jempling jeung eueuh jalma saurang-urang acan. Kuring jadi heran, nah saha atuh bieu? Da jelas sora awewe anu minta tulung teh minta tulung ka kuring. Sanajan bari sieun kuring jadi penasaran karena sora anu tadi minta tulung. Ku kuring ditinggalian ka kenca jeung ka katuhu. Tipal bah lawang panto kene nepikeun ka tengah imah. Waleh kuring teu ningali aya jalma anu jelas-jelas tadi ngetrokan panto bari terus minta tulung. Senggeus kitu mah kuring boga maksud rek asup deui ka jero imah. Basa kuring rek asup deui ka jero can oge panto ditutupkeun. Karasa siga aya anu ngolebat satu kangen kuring. Atuh kuring oge teu tulus asup ka jero imah. Sok sanajan bari pinuh ku rasa kasieun, kuring boga maksud rek ngalikeun awak rek nempo ka satu kangen. Barang kuring malikeun awak ka satu kangen, kuring rada ngarenjag. Ayeuna mah sabab katingali siga aya saurang awewe anu keur diuk dina taneuh bari manehna nukangan ka kuring. Sajongjongan kuring manco ningali ka eta awewe anu keur diuk bari jeung aniprek. Kuring rada heran. Bari jeung tuluy kuring ngawani-wani manehna nya ka eta awewe anu keur diuk bari jeung aniprek teh. Panona burial buncelik serta ngomong jadi teu pararugung. Harita sieun anu ka Cidarongkahna
Jeung dak dumadak suku teh hese rek ngilengkakeun. Eta awewe beuki deukeut ka kuring anu ngajentul siga patung. Barang sababaraha meter deui tepi ka palebah kuring anu keur ngajengjeun. Panto ujug-ujug karasa aya anu nyurungkeun ti jero imah. Sing horeng si Isur anu keur sare di jero teh kagerewahkeun ku kuring anu walahwah weuleuh di lawang panto. Bari kadengena ku si Isur kuring teh ngagedoran kana panto. Weh, kunaon ari maneh? Ngalindur? Kunaon beuti cing aya di lawang panto? Aya juju naon? Maksud mana juju Pak RT? Itu kuring nunjuk ka palebah anu katinggali aya awewe anu pikasieuna nyamperkeun ka kuring beuki tambah aneh jeung percaya yen eta awewe teh geuningan jurig. Masa kuring ngabejaan sarta nunjukkeun ka si Isur mah nah geuning bet aya sasaha. Harita jugdak dumadak ngaleungit tina panempoan kuring. Malahan barang dipariksa taya tapak-tapakna acan. Mimiti kuring kasih Isur nerangkeun kejadian anu aneh anu tadi kaalaman ku kuring. Harita mah manehna teu waka percaya kana caritaan kuring. Kuring oge geus aya si Isur mah mimiti pangacian teh ngarumpul sarta terus asup ka jero. Sok sanajan ku kuring dicaritakeun oge keukeuh si Isur teh teu percaya kana caritaan kuring. Nu dianggapna ku si Isur mah kuring teh riwan cenah balukar tina kurang sare. Jadi we kuring ngalaman kejadian sarupaning kitu. Keur kuring mah ngarasa nyata yen tadi teh kuring geus didatangan jurig anu minta tulung. Jurig anu marakayangan ningali kana kaayaan sarupaning kitu. Sigana wae eta jurig awewe anu ngadatangan kuring teh salah saurang awewe korban tina kacilakaan. Kusabab katingali tina wujudna beungeutna rusak jeung pikasieun jeung pinuh baloboran ku getih.
Ngaran kuring Andrianto. Alamat kuring Jalan Ciledug, RT hiji RW 20, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut. Ieu kejadian kealaman basa tahun 2007. Basa kuring masih keneh digawe di salah sahiji pabrik. Kuring digawe jadi security di PT Gamatara nu aya di Jalan Industri Cibaligo Cimahi. 2 tahun kuring digawe di eta pabrik teh. Pabrik tempat kuring digawe nyaeta salah sahiji pabrik anu nyieunnan suku cadang kendaraan. Lolobana ari pagawena teh lalaki. Malahan hampir 80% pegawai lalaki teh. Nu jadi lantaran pagawean teh kalobaana anu perlu digawekeun ku lalaki. Komo deui pagawean kana ngabubut mah geus pasti we dilakukeun ku lalaki. Eta oge malahan teu kurang pagawe anu geus teu kumplit ramo leungeunna. Cenah eta teh balukar tina kacilakaan ku mesin bubut. Kaayaan pabrik anu dilingkung ku benteng anu jangkung, ditambah deui saluhureun benteng make kawat cucuk sagala. Ku ayana kitu geus pasti we moal aya jalma anu bisa asup ka eta pabrik ngaliwatan benteng. Komo deui keur bangsat asup, dihareupna disadiakeun pos keur patugas keamanan. Nyaeta pos paragi kuring jaga. Kadang lamun ninggali kana kaayaan eta pabrik, kuring sok ngarasa keung. Komo deui ninggang peuting mah leuwih karasa geueuman. Sajabana titiiseun jeung pareng peuting mah geus taya di pagawe anu digawe. Nya paling aya nu digawe lamun ngalembur nepikeun ka jam 10 peuting. Ari geus jam 10 ka ditu mah palingan ukur security anu tugas jaga peuting. Anu jadi mawa keung cenah cek salah seorang kolot nu sok aya di eta pabrik. Nya anu boga eta pabrik teh ngahaja ngondang makhluk goib keur ngajagaan eta patempatan. Ku ayana katerangan sarupa kitu jadi nambahan keung keur kuring mah. Mimiti aya kejadian aneh peuting harita ninggang malam minggu kuring kagiliran gawe peuting. Nya ari ramena eta tempat teh ngan ukur nepikeun ka jam 10.
Sanggeus jam 10 kaditu mah pagawe geus baralig nya kaayaan eta pabrik teh pasti sepi jempling. Antugna tinggal kuring sorangan anu cicing di pos keamanan. Harita kuring gawe peting teh sorangan, taya batur anu marengan. Sok sanajan keung oge nyages pasti wae kudu dipaksakeun. Kusabab nya kumaha deui atuh, da sidik gawe kuring teh pan jadi keamanan eta pabrik. Kira-kira jam 11 peuting kuring keluar ti pos jaga. Maksud kuring rek ngontrol ka jero bisi aya panto anu can dikuncian. Malahan samemeh kuring indit ti pos teu poho panto pos oge dikunci heula. Kaayaan peuting bari jeung sorangan, salila kuring ngontrol ka tiap rohangan. Bet loba pisan rarasaan anu mata keung. Asa beda pisan lamun seg dibandingkeun jeung kaayaan beurang mah. Sok sanajan lampu harurung oge, tapi anger we hawana beda. Sanggeus kuring ngontrol ka tiap ruangan, kuring balik deui muruh ka pos tempat kuring jaga. Can oge kuring asup ka jero pos, ti anggangna kuring ninggali aya anu aneh di jero pos. Cek titinggalian kuring asa ninggali aya saurang awewe anu keur diuk di jero pos. Heran pacampur jeung sieun, nah saha eta awewe anu ngadojecing di jero pos teh, jeung hati mana asupna. Apan jelas panto pos teh ku kuring dikunci. Eta awewe anu dieukna kursi, make baju bodas, bari buukna ngarumbai panjang. Bajuna anu bodas katinggali geus kotor. Lan ari beungeutna mah can katinggali jelas ku kuring. Sabab palbah beungeutna mah katuruban ku buuk anu ngaroyom kana beungeutna. Pamikiran kuring mimiti mah boho-boho eta awewe teh awewe bangor atawa awewe anu kurang waras. Atuh mun segnya awewe anu kurang waras mah rek kumaha pola kuring keur nyingkahkeun manehanana. Tapi leuheung deui lamun eta teh jalma biasa. Sabot kuring ngahuleng, harita kuring jadi leuwih ngarasa kaget lantaran anu katingali siga aya awewe di jero pos teh saharita bet jadi ngaleungit. Harita kuring sababaraha kali digisi kana panon. Da puguh tadi jelas pisan katinggali aya saurang awewe anu keur diuk dina kursi nu aya di jero pos.
ngerasa sieun rek asup di ka jero pos teh. Aku sabab kuring ngerasa keung jeung kacampur ku rasa kasieun. Harita kuring babacaan sate kapola. Kuring babacaan sabisa-bisa sangkan dijauhkeun tina gangguan makhluk goib. Selang sababaraha lila sok sanajan kuring sieun, tapi kuring tetep buru ka pos. Harita nya aneh basa kuring mukakeun pantau pos. Pantona teh masih kene dikunci. Taya tapak muka-muka acan. Atuh puguh hal sarupa kitu teh ngabalukarkeun muringkak bulu punduk. Jelas yen anu katinggali diuk dina jero pos teh lain jalma. Tapi sigana wae eta teh anu disebut jurig teh. Hari diancikan ku ka keung mah ngadagoan waktu isuk-isuk teh bet karasa lila. Malah harita mah taya saeutik-eutik acan pitunduheun. Nu aya mah rasa ka keung anu kacida. Jeung deui dina kuring tunduna oge. Kuring teu wani lamun kudu ngadon sare di jero pos mah. Dicipta-cipta lamun kuring pareng sare di pos. Kumaha lamun pas udang teh awewe anu tadi katinggali nembongan teh ujuk-ujuk aya digigireun kuring. Kejadian peting kedua, sakumaha biasa kuring boga tugas di mana geus lewat jam 12 peting. Kuring kudu ngontrol ka tiap rohangan anu aya di jero pabrik. Peting eta mah kuring leuwih ngarasa keung tibatan poe kamari. Kusabab poe kamarina kuring kungsi ninggali anu aneh di jero pos tempat kuring jaga. Ya tapi sieun tinggal sieun. Dari tugas mah tetep kudu dilaksanakeun. Sakumaha biasa kuring ngalaksanakeun tugas ngontrol ka jero. Samemeh indit kuring gegerenyeman heula jajampean. Maksudna supaya taya kejadian anu aneh. Basa beres kontrol, kuring maksud rek balik deui ka pos. Tapi can oge tepi ka pos. Kuring kadang ngarenjag sabab ngadenge ti palebah hareupeun kamar cai aya sora anu sasapu. Asaha atuh nu sasapu we kieu. Tapi aya kejadian anu aneh. Basa kuring rek malikeun awak. Anu maksud rek ninggali saha anu sasapu teh. Eta sora anu sasapu teh eureun. Tapi lamun kuring malikeun di awak, maksud rek lempang muru ka pos jaga. Eta nu sasapu teh kadenge deui. Meunang
meunang sababaraha kali kadengena eta sora nu sasapu teh. Sanggeus kitu kuring gura-giru muru ka pos jaga. Rada lumayan jadi hareudang awak teh, sabab kuring setengah lompat muru ka pos jaga. Tapi can lila kuring diuk di jero pos jaga. Telepon nu aya di pos ujug-ujug kadenge disada. Kuring langsung ngangkat telepon. Anu pas diangkat aya suara awewe anu nelpon ka kuring. Halo, PT Gamatara, selamat malam. Halo, ari ieu teh PT Gamatara gitu. Oh, sumuhun ibu. Upami ibu badaya perlu naon atuh wayah kieu nelpon. Caroge abdi tos wayah kieu can mulih. Aya keneh teu di dinya. Oh, kieu bu, sadaya padamal di pabrik jam damel namung dugikeun ka jam 10. Ya jadi wayah kieu mah mung abdi hungkul nyalira. Nah, ka mana atuh nya? Eta awewe eureun teu nyora deui. Sanajan kukuring di halo-halo oge teu nembalan. Ngan ukur kadenge siga anu ceurik. Sameme telepon kukuring ditutupkeun. Kuring ningali angka anu muncul dina telepon teh. Geningan lain telepon ti luar. Tapi anu ketinggali angka 17. Lain angka nomor anu biasa. Tapi da ieu mah nomor ti gudang anu aya di palebah tukang. Kuring jadi ngagebeg ngabandungan hal sarupa kitu teh. Keur kitu hawar-hawar kadenge aya suara awewe anu nginghak ceurik. Walaupun kuring jadi cingpuringkak, komo bahasa suara eta awewe anu ceurik. Cacalukan minta tulung ka kuring. Kadenge suara anu minta tulung lain hayang nulungan, tapi kuring jadi kalah kasieun nu aya. Kuring cicing di pos bari teu wani keluar. Malah kuring ngahaja supaya teu loba dedengean. Radio saku nu sok biasa dibawa, ku kuring disetel ditarikan. Maksud kuring supaya suara awewe anu cacalukan ka kuring teh kasilep ku suara radio. Tapi sok sanajan kitu oge, ari rasa kasieun mah angger aya. Wanci teh geus nyedek ka subuh. Harita mimiti kasieun kuring teh jadi ngurangan. Nya kuring rada ngemplong. Tepati teuing diudag-udag ku rasa kasieun. Singkat carita, kusabab kuring salila digawe di eta pabrik,
sok manggihan wae hal-hal anu pikasieun. Nya kuring teu lila ngadon gawe jadi security teh. Teu lila ti harita kuring langsung ngundurkeun diri. Kuring keluar digawe di eta pabrik. Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kedah pamit lah kedah uya ke tempat anu jauh cu ulang cekap heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu malam Jumaah payun urang sasarangan deui